ajar sadawala dipaehan wae aing dewasana mangga bade maehan abdi mah teu naon bangsat sok ngahina kepada dewa lain ngahina kuring mana nyakeun anjeun karasa ngahina sok teh meureunnan anjeun kalakuan iga kitu kurang ajar siewat wes sok kayang nyaho ribuan dewa kayak gini yo kasurupan naon si dawala bawa kasurupan wajah brig jadi kieu si dawala Gusti ampun aik rasakeun si dawala sok wae what the question ya what the question rekepek ciwia wasak aya ampun kurang ajar Dewa Bayu rasakan silawala teu urang dicarek disapu ku angin barat tali bawah bae laceng inggih ieu Dewa Bayu kunyem lameina ngawatek ajianana nya teh ngeluarkeun angin barat tali wawang ngadak-ngadak kaluar angin barat tali wawang dugi ka tangkal anu rageung gecing darok-dok kasabet ku ieu angin Batara Bayu Sinanda kumamrat batu kia malaras Sinanda kumamrat batu kia malaras ngawat tekaji kang linawi lumpat dulu ieu dawala salengkah oge henteu ngejat tina kuda-kudana angin barat tali wawang anu sakitu nyirorotna nyebrut ka ieu dawala kinten-kinten 20 meter deui ditunjuk ku dawala eureun ieu angin ngadak-ngadak hei angin anjeun utusan makhluk pangeran kaula sarua makhluk pangeran mundur anjeun kasurupan kunaon eta angin ditunjukeun ku sia kawas angkot deuleu eta angin nyebrut ditunjuk ku sia wala hei angin mane utusan pangeran aing utusan nu boga hajat mundur luar biasa dewa wala si laing lain kahayang kuring eta mah kodrati rodat pangeran we hebat dewa wala maneh orang lawan itu mana lah parah wae kabeh Batu yang otipati jagat nata raja triloka
barang ningali kejadian rewas campur jeung aneh bari jeung nyalahkeun Semar Badranaya samarukna ieu dawala dipiwarang ku Semar Badranaya lumungsur ti bale marjukona nya tengah jugjug ieu lawang selamat anggap datan neratang demang datan neratang demang ewuk mangkulingan rana mangkulingan rana nenaunan ieu teh Kakang Semar teh kayakin kaula sidawala dititah ku Kakang Semar moal pati-pati kasaktianana nyaruaan Kakang Semar nenaunan ieu teh Kakang Semar teh sarua we jeung hayang ngabongkar rahasia anu gede sakira-kirana hayang sawarga mah atulah nitah budak Kakang Semar padahal maka kaula we nyarios lamun hayang sawarga maniloka deui mah punten Kakang Semar pami kitu sarana kaula bakal langsung turun ka dunya nepangan salira nganahakeun naon pamaksudan dia naon pati-pati jagatna tak kabur paling antep da ge balik deui geura pahlawan kaberangan merak itu kabur ke mana asa jo ini teh tuh teteangan ka WC eueuh ieu pati teh pasti marokana kuring dititah ku bapa tuh sia mah jadi we kitu jadi kumaha tuh ya pasti nepungan bapa ieu deui ka paur bakal ngabongkar rahasia ya heuh kumaha turun ka dunya jeung hayu ini urang turun urang susul hayo urang hijikeun si Otipati jeung si Semar ulah pada siaga sakti goblok campelakan nu ka dieu tuturkeun aing kasurupan kunaon ieu jelema ampun aing teka catur di jalana Astra jinggalan dawala parantos dumugi di kamar sapada kamarta nanging parantos dumugi ka amarta ieu Astra jingga dawala leuwas margi amarta bade dijajah ku nagara Banjar Kancana atuh duanana bagi-bagi tugas dawala nyusul ka tumaritis Astra jingga kiwari ngabantosan Panawa anu kiwari bakal patelah Dang cilaka leuy bagi-bagi tugas anjing sidawala nyusul Mang Otipati jeung bapa leuy teu nahaon eta urusan politik teh nyaho aing le ngabantuan Panawa leuy ayeuna trek dijajah ku bejana teh ku nagara Banjar Kancana lu heuh boga musuh meureun Panawa teh nya aing teh goblok musuh teh euy sedih aya atau aya sedihna bakal riweuh aing parasea atohna murid aing berkelana aing boga murid anjing hayang nyaho lalajo aing tiasa diponah di alasan naon-naon ieu Bima memang aya kalepatan ieu Bima nya eta
onangan teka pasihkeun duka lagragna di mana atuh nimulkeun papaseaan antawis nagara Amarta sareng nagara Banjar Kancana. Atuh duanana parantos tes dasa diponah di bakal nying harepan yuda kayanana datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan. Mangkule nyandana ulah loba alasan siabima sakali-kali anjeun tengah hormat ka negara aing bakal bebekanana tong boro-boro ku raja aing heula sia lawan ku sia. Aing geus dijelaskeun aing geus mere onangan aya data dina komputer. Naon komputer ya anjing? Teu ngarti aing komputer. Gabina-bina teuing. Astrajinya bari ngaganeang nepangan Raden Gatot Kaca sareng Arabima. Maka pihatur pot balik ke sawarga sia sumuhun agan aya salam bisa di Duryudana eta mah astina koplok di sawarga wah sumuhun abdi hilap agan ieu teh naon agan aing teh pasya bot lan pasya aing geuning diuk sia sae gulan geuning agan ih maha guru teh kenging maha guru di dieu mah abdi mah ilmu padi. Pernah dipayung calik nama guru sawiya si dewe terus abdi sawiya cekap apa keneh ilmu apa naon wir yang wir bima sak sanepi ka mana anjeun sia nemening taluk aing urang ajar pati hutang pati berapati hutang wirang dek we iya salira macalik we sawius kaulan boka babat para dendawa-dendawa saya mangga ilmu naon wir kade ulah dipake kanu teu sapira moal upamian berat kaula saya mangga awas we iya wah luar biasa murid aing anjir edan murid aing hebatnya rasakeun Gatot Kaca maneh bakal dipodaran ku aing kasenian naon anjing kurang ajar rasakeun ya tiwas nyali kurang ajar teu asia iya Allahu Akbar subhanallah hey edan ni jelema wes apais what